Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangdi sareng simkuring Aib Saipur Rahman dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna materi anu baris dipedar nyaeta ngeunaan biantara. Tah, ayeuna hidup kudu apal heula. Naon ari nu disebut biantara? Oge, naon wae perkarana jeung kudu kumaha prak-prakanana. Jadi nu disebut biantara teh nyaeta mangrupa kegiatan nyarita dihareupeun jalma rea. Nya tujuanna naon? Pikeun nepikeun hiji hal atawa perkara. Tadi dieu aya hal-hal penting anu patali jeung kagiatan biantara. Di antarana nu kahiji aya tatahar biantara, nu kadua aya struktur biantara, anu katilu aya nepikeun biantara. Tah, ayeuna urang pedar ngeunaan tatahar biantara. Atanapi hal-hal naon wae sih anu kudu dipersiapkeun samemeh urang ngalaksanakeun biantara. Nu kahiji aya sayaga mental nya hartosna mental urang kedah bener-bener siap nya. Tujuanna naon nya sangkan urang teh nalika keur biantaran teu ngadegdeg atawa henteu geumpeur atawa oge henteu aga-eugeut nya nalika keur nyarita. Nu kadua, urang kudu nangtukeun tujuan biantara. Pikeun naon tujuan urang biantara teh? Kudu jelas naha pikeun ngabejaan, mangaruhan, ngabimbing, ngalaporkeun atawa ngahibur. Sajabati eta, urang oge kudu ngarumuskeun kalawan jelas tujuan khususna. Di antarana, perkara naon anu kudu kacangking kudu ngaregepkeun, sarta tanggapanana sanggeus ngaregepkeun biantara. Nu katilu, kudu milih jejer atawa pokok pasoalan nya upamana bae ngamumule basa Sunda, eling Sumpah Pamuda, yang hareupan bulan suci Ramadan, jeung sajabana. Nu kaopat, maluruh jalma anu bakal hadir. Tah, jadi samemeh urang biantara, urang kudu maluruh heula saha anu bakal datang. Nah, awewe, lalaki, kolot, budak, pelajar, mahasiswa, tukang dagang, guru, jeung sajabana. Tah, sanggeus nyaho saha nu bakal hadir, urang bisa nataharkeun pieuseun jeung basa anu dipakena. Nu kalima, urang kudu ngumpulkeun bahan. Tah, jadi bahan-bahan picaritan teh kawilang penting. Sangkan naon nya, sangkan urang lancar dina nyarita salila biantara. Ku kituna perlu dipaluruh bahan anu luyu jeung jejer anu rek ditepikeun dina biantara. Upamana dina koran, dina majalah, buku, atawa internet. Anu kagenep, nuliskeun gurat padag picaritaeun. Maksudna, samemehna urang nuliskeun heula gurat padag atawa poin-poin penting anu rek dicaritakeun dina biantara. Nu katujuh, ngadadarkeun isi biantara. Tah, janten rangkai picaritaeun teh ditulis pedaranana. Timimiti nuliskeun bagian bubuka, terus aya bagian eusi, jeung bagian panutup, nepi ka jadi naskah biantara anu lengkep. Tah, upama urang rek biantara, bisa milih metodena. Nah, eta naskah teh rek dibaca sagemblengna, tah nu kitu mah disebut metode naskah. Beda deui lamun urang ukur nuliskeun gurat padagna atawa dibacana ukur sakali-kalieun. Tah, nu kitu mah disebut metode ekstemporan. Tapi lamun urang salila biantara teu nempo naskah lantaran ngapalkeun samemehna, tah nu kitu mah disebut metode ngapalkeun. Sajabati eta, aya anu biantara henteu tatahar heula samemehna. Tah nu kitu mah disebut metode improvisasi atawa metode ngadadak. Tah, keur dina metode ieu mah nu biantara teh kudu apal naon acara nu keur lumangsung. Anu kadalapan aya latihan. Tah, jadi samemeh urang prung kana biantara teh tangtuna urang kudu latihan heula. Tah, ieu latihan teh gunana sangkan salila biantara
Teu geumpeur nya. Latihan maca naskah gunana pikeun mikanya eusi anu rek ditepikeun. Terus bisa oge ngalatih randegan, kayaning, titik jeung koma, luhur handap jeung bedas salona sora, katut pasemon. Salajengna urang pedar ngeunaan struktur biantara. Tah, jadi dina struktur biantara teh dibagi jadi 3. Anu kahiji aya bagian bubuka, anu kadua aya bagian eusi, anu katilu aya bagian panutup. Nu kahiji aya bagian bubuka, biasana dimimitian ku nepikeun salam pamuka. Bisa ku assalamualaikum atawa ku salam kawilujengan. Aya oge anu sok ditambahan ku sampurasun. Sanggeus eta, ditema ku muji syukur ka Pangeran jeung nepikeun sholawat ka Rasulullah. Damun urang ngabandungan urang barat mah, biantara mah geuning sok sarua singgeut. Tidinya ditema wae ku nepikeun panghormat ka hadirin anu ngaluuhan acara sarta ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu geus mere kasempetan ka dirina pikeun nepikeun biantara. Anu kadua aya bagian eusi. Tah ieu mah ngadadarkeun sanis kara maksud anu biantara. Contona, lamun biantara anu ditulis ku urang pikeun ditepikeun dina acara paturai tindeung kelas 12, eusina bisa ngawilujengkeun kanu rek ninggalkeun sakola. Teras ngadoakeun sangkan bisa neruskeun sakola kana leuwih luhur atawa bisa oge nembrakeun rasa sedih pedah rek papisah. Nu katilu aya bagian panutup. Tah dina bagian panutup biantara eusina nepikeun sanduk-sanduk bisi salila cacarita aya kekecapan anu salah atawa anu teu merenah. Tuluy ditema ku ngahaturkeun nuhun ka hadirin anu geus saregep ngabandungan biantara. Tah tidinya nepikeun doa jeung salam panutup. Salajengna aya proses nepikeun biantara. Tah, di antawisna nu kahiji aya tatag nyaritana, nu kadua temana kedah aktual, nu katilu eusina kedah munel, anu kaopat basana alus, anu kalima ngandung wirahma. Tah, ayeuna urang pedar hiji-hiji. Anu kahiji tatag nyaritana nya hartosna sajeroning biantara teh urang kudu nyarita kalawan lancar, teu geumpeur, jelas nya sarta henteu loba ngarandeg. Nu kadua aktual teh mana? Artina materi anu dipedar dina biantara luyu jeung kaayaan kiwari, bener-bener aya atawa akur jeung situasi pajamanan ayeuna, lain tema-tema nu geus bari. Anu katilu munel eusina. Hartosna biantara nu ditepikeun ku urang teh eusina loba pulunganeunana atawa loba mangpaatna. Anu kaopat alus basana. Artina basa nu dipake ku urang dina biantara teh bener ceuk kaidah basa Sunda sarta ngandung mamanis basa. Upamana bae kecap-kecap atawa kalimah-kalimah pinilih diselapan ku babasan jeung paribasa atawa ku sisindiran. Komo deui mun diselapan ku ungkara nu kungsi ditepikeun ku hiji tokoh. Nu kalima ngandung wirahma. Hartosna dina biantara teh kudu merhatikeun lentong kalimah atawa nu disebut intonasi. Saterusna omongan urang kudu diatur gancang kendorna, tarik halona atawa luhur handapna.
Buku sumber kanggo materi biantara nyaeta basa Sunda urang pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 11. Kurikulum 2013, revisi 2017. Kenging Padingding Hairudin Saparakanca. Sakitu anu tiasa kapihatur, insya Allah tepangni dina pangajaran basa Sunda anu salajengna. Tutus langkung ke panghalang bobo sapanun carang sapakan hapunten anu kasuhun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.